Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Denis Saripudin. Hari ini Denis Saripudin mau meliput pernikahan adat Sunda ya. Ini berada di Kampung Tegalsari, Sukaluyu, Garut. Ini rombongan calon mempelai prianya sudah tiba di lokasi ya sahabat. Bagaimana keseruannya? Yuk simak terus videonya. Wassalamu alaika ya Habibullah. Jajab mak. Banyak ya yang jajab pengantinnya sahabat. Kebagjaan ridho Allah subhanahu wa ta'ala ke orang sadayana anu tetap tumut patuh melaksanakan istiqomah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijantankeun ahli ibadah bakal ngengingkeun kebagjaan karidoan dunya jeung akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu salajengna atuh pribados bade ngedalkeun lisan atas nami nyaeta Pun Adi, Bapak Sunira kali Ibu Lilis dina waktos ayeuna bade ngedalkeun sabaraha hal anu prayogi diunikakeun nu perantos nembe ku pangaresa pengatur waktos pangajab acara anu tos diuniakeun di antawisna nyaeta sejak nyanggakeun silaturahmi kalawan ngawulijengkeun wilujeng patepang wilujeng patarema panangan wilujeng patepang rarai namun hapunten panginten dina silaturahmi yete sanes ngan saukul Cepirman Hungkul selaku calon panganten pamulket kali Ibu Sinerang Ramana
tapi kadang wargi sadayana ngalit jengkei ngabanalet ngemat-ngematnya tang pindang di kampung Posogan ka ieu tangtosna penginten aya ucapna aya tingkah sinarang paripolahna anu teu sapakodos sinarang mamanahan pribumi di dieu kumari sakitu isim kuring kali keluarga besar oge rombongan nyuhunkeun dihapunten kasadayana di dieu anu mugia wae atuh silaturahmi ieu teh singa jantenkeun langkung nyaketkeun tali wargi tali silaturahim oge tali ukhuwah islamiyah antara lembur kampung Poyosogan Sinarang kampung Tegalesari di dieu terutama keluarga besar Cepirman Sinarang Neng Siska anu kaduana atuh seja silatul wa'di nyaeta nyumponan cariosan janji anu parantos diucapkeun ku Cepirman ti kawitna ka Neng Siska rehna dina ieu waktos dina ieu tempat dinten ayeuna insyaallah Cepirman bade ngarealisasikeun kana janji-janji anu parantos dicarioskeun ka Neng Siska. Alhamdulillah atuh. Tapi dake mah secara sabada akad atos di akadan tiba-tiba non pihak istri anu bakal nyanggakeun teh atuh kusim kuring ya ieu na we diikrarkeun nyanggakeun ke oge sabadana di akadan teh ieu Neng Siska ti luhur sahibas rambut sareng jepitna di handap sahibas dampal sareng sendal jepitna di tengah aya solokan anu alit anu sok ngajepit namun mawa semangat keur neangan duit cenah kitu disangakeun kayak kusim kuring ieu nya maaf yang di dia insyaallah disangakeun sakali deui hatur nuhun kana sagala rupi kasayang sagalana kitu ti pihak calon panganten pamaget kula wargi sadayana teu tiasa naon namina teh teu tiasa ngabales kana kasana disanggakeun wae ka Allah jazakumullah sana wa jazai wa khairon katsiran samulihna hapunten anu kasuhun tina sanes kakirangan kalemahan kadoipan sim kuring sakola wargi di dieu selaku pribumi anu katatamuan tina kirang tata kirang titik kirang duduga peryogana hapunten anu kasuhun luntur kolbu anu disuhunkeun jeung bareng ku sim kuring sakola wargi di dieu leber wawanen sim kuring kitu kanggo nyanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Fatwa mah nyangkeun ka sim kuring da anjeun 400 ngaminan teh kamari keneh nya. Hapunten Pak Ustaz. Atau fatwa alhamdulillah sanes mufti can layak janten muftina cek bahasa kolot mah kieu we. Nyirihkeun sisirih nyelapkeun papatah. Ketika urang janten rumah tangga mung saukur hiji anu dicanak ku sim kuring tina salah sawios kaul Syekh Nawawi Al-Bantani dina kitab Sarah Sulamul Sus dina sarah Sabinatun Nasa. Canak iya Salim sok simpen cepet cepet nah kita teh udah mau jadi keluarganya. Alhamdulillah jazakallah karena cacanakan mangga diestafetkeun kangge cacanakan urang beunkeut ku tali suci dina acara abdul nikah antara Neng Siska Silvianti putri kakasih ti Bapak Sandi Effendi antara Neng Siska Silvianti putri kakasih ti Bapak Sandi Effendi sareng Ibu Sasa anu bade ngadahu ka Firman Robiansah putra kakasih Bapak Sunira sareng Ibu Lilis Rohailis nya mangga urang sakseni ieu dua anu noman nya sok niatan dina hate nu manah anu ikhlasnya diniatkan bismillahirrahmanirrahim mak enggaknya sok diniatkan atus ditampil tegang senyum nah gitunya udah terus tong tegang kayak wengi tegang mah salah mangga kangge anu nyalse punten nah ieu pangantenna Pawali itu pawali balik itu pawali alah si neng gelis
si AA mencuri-curi pandang. Hai cenah. Halatika wa nadzaba li wa musibah wa ada ilai fa qala ta'ala wa la taqrabu zinna innahu kana fahisatan wa sa'a sabila wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqul haqqa wa antum muslimun wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sunnati paman lam ya'mal bi sunnati qala samini. Para bapak dan para ibu hadirin wal hadirat, terutami kafa al mukarramin, para alim ulama, para ajengan, para ustadz ustazah, anak sing hormat, kapanan Bapak RT, Bapak RW, tokoh masyarakat staf usul hormat, kapanan saya pun maksud di kedua belah pihak khusus katuran krimen polai bersama-sama kusin hormat. Lalu tiba saya mengering manjatkan puji sering syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalian kedua teman-teman orang sadaya dasar mumpulung pongkok ngaronyak serang sekadang warga-wargi dulu salam berbarasa dasa bahkan kerabat sahabat handai tolan musim hadirnya usan di nararaganya kesini dua musim Allah anu baris manjang tali keasih cintakanya ngajikan dua hati sana bari ku jala akad pertikan nyata antaus sadarek Firman Robiansah bin Bapak Sunira Kalian Garut 15 November 1948 Auligina di Kampung Pasokan RT Hiji RW 11 Desa Wanakerta Kecamatan Cibatu. Di desa Taus masih jejaka ada sebagainya jejaka ngeannya anu baris ngadaup kaneng Siska Silvianti binti Bapak Sandi Effendi Kalian Garut 20 Agustus 2000 mulingnya di Kampung Tegasari Desa Sukaluyu Kecamatan Sukawani. Mudah-mudahan perjalanan sing aya dina kalancaran kamaslahatan dunya raw akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Sing kuring ajado anu mudah-mudahan dicenengkeun oleh sabaraha keadaan sing janten suami istri anu saleh senantiasa sejahtera bahagia mulus. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du faya ayyuhal hadirun u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa qala Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Narima abdi nikah sareng kawina Siska Silvianti bin Bapak Sandi Effendi kalayan kanggo mas kawin 10 gram emas dibayar kontan. Sah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Allahumma alhamdulillahirabbil alamin hamdan naibin hamdan syakirin hamdan yuwafiqu mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizalalika wa adimi sultan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyiat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamati ya arhamar rahimin. Rabbana innana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabit aqdamana wa ansurna lal qawmil kafirin. Allahumma ij'al hadal aqda aqdan sahihan mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma alif waslih wazma baina firman wa baina sisa jamata baina sayyidina ala Sun kening teu Sun oh moal lumpur sih sun kening teu naon da atas mah maslahat dunia akhirat diamankan ya aya teh tetehna nyanakeun ieu teh pangnyanakeun diamankan pangnyimpenkeun teh iya pangnyimpenkeun ya ayeuna alhamdulillah ieu dua nunuan parentosahnya nuju marab ya nuju marab izin ya sim izin untuk mondoknya surat izin untuk mondok alhamdulillah tasah mangganya pasti ayah halang kurang doakeun kurang sadayana sing jantan keluarga sakinah mawa di pasihan turunan anu saleh-saleha gelis rupina gelis manana kasep rupina kasep manahna mangga peruprukeun doa ka ieu dua nunuman anu di abdul nikahan mangga sakeudeui ka rombongan di Panyesogan mangga boleh bade ngawujudkeun ka panganten mangga ngawurangkeun mangga sakali deui kepas ramah tamah ditutup ku saweran anu bade nyawari mangga anu bade ngalung izina kangge ieu dua nunuman kangge dua keluarga mangga dihaturan lanjut acara ramah tamah mangga kangge operator di musikan heula AA simpering resa sakedap Laksana ayeuna laki rabi
mustika resmi geus kapibanda nu bingah nu pangantenan daya bandingan dunya anu duaan nu bingah nu pangantenan nu kira geus pageh walaupun kakadeudeut nu bingah nu pangantenan geus matri najan dugi kapati. Nu pangantenan umang geus diistrenan pun alo nutupkeun abdi jantan bibina. Bismillahirrahmanirrahim. Nucruk galun ti karuhur ngajakan kaparawali. Seni sama tinggal kini aki bade nyawer pangantena. Mana awina? Iya, sok. Iya. Iya. Ah. Bucap. Atas bucat mah enggak teh kedah diwasuh eta teh papean teh. Hanyir. Sok Bismillahirrahmanirrahim bujak punten. Siap. Ya, sok cepengan kedua nana, cepengan. Kela, papayun. Nah, gitu. Geolkeun kidul mana kidul kaitu kaneng Siska sok pajukan deh ka nah gitu ulah curi cahela cari kila sok balikan deh ngakan deh pajukan kaneng Siska cari keum pajukan ka pajukan geolkan kawetan geolkan kakulon geolkan sok angkat kahanapkeun sakedeg heula angkat deui iya hiji dua tilu pro tos nya tah kuduna di dona teh orang najan dugi kapati. Di hari yang sangat spesial ini, mudah-mudahan ini pernikahan awal dan terakhir. Seperti kasih momongan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Seperti kasih momongan anu kararasep anu garelisnya. Oh si Ana nuju di vitamin heula. Kamana si teteh na? Oh terus ke kamar ke nyusu. Tak lupa juga ini buat vendor terbaik hari ini ada tim tata rias dekorasi kita ada Neng Lisna Leli Rias. Selamat macet tugas aja yang telah membuat kedua mempelai di sini seperti raja dan ratu sehari. Tak lupa juga ini buat tim jurus wedding fotografer ada nuju tuang Wilujeng macet tugas ya. Tamu undangan juga ini keluarga besar dari mempelai pria di mana iya pamagetna teteh Panyosogan, di mana Panyosogan? Oh paling, gedingan cinloknya.
Karima apa geringan palingan menitangian pas abi dongkap ka dieu geus perung. Terima kasih atas kehadirannya, atas iringannya. Mudah-mudahan kehadirannya menjadi darestu untuk raja dan ratu dari kita. Buat ibu dapur, ibu catering juga selamat menjalankan tugas aja ya. Alhamdulillah kami keluarga besar Putra Mahesa Entertainment hadir di sini. Spesial ini buat keluarga besar, buat obos-obos, buat abang-abang, pasukan batik yang mau joget, yang mau goyang, siap-siap aja. Sambil menunggu para artis, para biduan dari Putra Mahesa sudah hadir di sini nampak si Ratu Goyang Ular. Ayo, ular naon ta? Ada Neng Ojan Sandra si angin puting beliung ya. Artis cewolan dari Tarung Dangdut MMC TV hadir di sini. Tak lupa juga ada Neng Salsa. Insya Allah akan hadir di sini juga. Ini adalah seorang artis cewolan dari Lida Indosiar ya. Artis kebanggaan Kota Garut tadi di sini spesial yang akan menemani obas-obas pada pendengar joget.